Aduh, hirupna yang naon deui aing sekieu atuh hirup. Aduh, baturna bingung teh duit. Naon bingung ieu mah ngagawean naon isukan ieu si Imron. Kita ngahuma cat anggeus keneh wae ku aing kamari kita meresan itu geuning tegalan nu 5.000 meter ge. Balak keneh wae geuningan. Si Iroh sila banget dari ka imah kolotna ieu teh. Betul nu nyieun kopi-kopi acan. Mini Haji mah pan sore keneh geus ngorok we. Urang bareng mawa kopi heula maka dieu jeung seupan sampo sedep meureunnan. Ampun ah. Ampun aya si Imron mana deh. Ikan ge. Jadi umroh aing kalima kalina ieu teh ditinggalkeun melang aing si Imron. Kita negal, kita ngahumah heula. Aing teu umroh pangayang wae umroh teh. Makanya dah. Wah bener pan ditinggalkeun si Imron. Kudu jual ronda aing dulu, aing wararega itu dah. Kita si Imron masih kan di sidang ronda lah. Mana masih kan lo gini. Keluar harga luga ya yang teh dah. Boro-boro ngaronda yang peureum wae hawana teh. Komotas deusian mah tes daang. Kalah naik ka mata. Aya tes daang aing. Nah, kan lah sugan lah. Lau ieu ah pelak kesayangan Wah Haji ieu. Buset teh mun potes teh Haji mah untuk ngadat ieu batah wah motor batur aliwatana ada kamarana meureunana. Kanan. Lau. Letah aya letah aya teh hieun egen ah. Hieun egen nya letah aya. Lau ah. Enggak. Ieu pepelakan kesayangan Wah Haji teh. Lau. Ieu. Saya eta pepelakan aing dicocok. Mana eta? Oh. Iya pepelakan kesayangan aing. Naon teh pelak naon? Ya, Heeh. alau letah aya teh ya. Letah baya. Letah baya. Dicabak sayang ngegel dia. Ieun. Si Imron teh anggon si Imron. Mana emang? Kita ngeronda, aing keluar harga, gerugah-lugah dah. Alau. Emang Mang Imron di mana gitu? Wah. Dengan ngomong tesokan dicicil, rek uwa-uwa rek haji-haji. Nya di mana atuh teh ngangguran ge? Baturan gitu, ngaronda aing keur wegah, teh heula. Nyonyo wae letah baya. Alau ah. Emang Mang Imron di mana? Mana gitu Haji? Pan teu nyaho ieu urang mah. Pokoknya tes ieu kan ya. Geus bang tahun-tahun si Imron imah na teu nyawa-nyawa acan. Ampun aing ah. Nah itu di dungusan eurih mah imahna ge. Asal dungusan eurih ge imah manehna. Tayang coba. Alau ah. Mang Imron jadi biul di dungusan eurih. Rupana emang lagi gitu imahna. Sia teh nyaho keneh wae. Tayang we keur aya geura-geura. Lo di dungusan eurih di mana? Itu di mojok. Pamana mah emang na di dinya cicingna. Detara balik ieu. Alau ah. Jadi biul meureun di dungusan eurih. Baturan masalah biung di dinya. Tayang ngangguan ge. Cenah matur ngaronda sia. Gantian aing gitu, bejakeun. Lamun bukeun seret we, ticak ka uruna. Bungun mah. Alau kita nicak Mang Imron. Atuh. Heuh buru, tayang. Wah haji wegaheun gitu. Wegaheun ngaronda. Ongkosna. Ongkos ke nyusul, ongkos ke ku aing dianterkeun. Nyusul atuh. Buru Atuh. Ngangkat. Kita ngaronda di ngaranna se. Aya kalengitan mah naonna panan riweuh we kabeh. Ngaronda atuh bage. Uju aing keur wegah. Ih, Lau. Alau Wah Haji mah tah ngaronda tuh dibere ongkosna. Kumapan meureunnan kudu ngopi ai bari ngaronda teh.
yang Mang Imron lah. Aduh, gue nikmatin ya di dunia ya. Ikan ayah kamajengan, bakal mana deh? Mila, Mila, si jadi karena aja dengan hari ring wae di kamar kus nukelo. Mila, Bubui bulan, bubui bulan sarang bintang, panon kowe di sasante. bayang yang tinggal parek hujan iya nya. Taikan di mana gue bisa biak 5 kendi kok tadaikan tuus ya kesang. Aduh, boleh ya. Perasaan asa sing sarablak rek manggih naon aing deui atuh. Coba bayang yang coba pikiran teu naon ya nya. Mila, Aisyah budak gitu kayak di geruan teh jadi ngajadog kayak budak teh kalah tetembangan gitu. Pamali adi mah mau sok nembang iya. Sok aya kerud. Adi lo coba keluar. Mama, Naon aya di geruan kukulo teh sok ulang hariringnya di imah. Pamali. emang ulah. Ulah pamali sok aya kerud. Itu bari ngaca tadi teh bari ngagatin ulah. Aisyah pakaian Mila. Aduh, aing mah. Emang kunaon mang pakaian kieu asa biasa wae. Lain kuna naon aing pan imah di lembur sia mah. Lu seruakan jeung di imah sia di kota. Lu aing mah. Masalah sia janjian ya. Janjian yang saha? Mila di dieu ge sabulan iku amang ulah wae kaluar. Tuwa jeung batur. Ah, masalah sih mah paling aku jeung careuhnya janjiannya. Henteu oge encang keur kamari doang. Kara kamari aing curiga masalah sih mah. Aduh aing mah. Bener kayak make samping jebakan itu. Heeh, kerek sare mah di samping. Ayeuna sing aya careuh ka dieu naon ke? Emang sok aya peuting? Nya heuh careuh masuk penting. Anjeun kopi sekalian coba. Ngopi. Mun aing mah. Heuh ngopi. Ya atuh. Kopi pahit. Misan atuh. Gulaan saeutik. Ayo buburu, jangan kopi. Kula ledak banget dari parenta ku kolot teh. Kopi pahit ke jenting gulaan saeutik. Aing mah ampun. Pakaian udah kota. Marah yang ini. Dah. Daging malulu. Aduh. Boleh. Aduh, anya. Area di imah moalnya, duh aing ah. Sieun aya Mang Tumina doang ya aing ah. Heuh, deuh, aya Mang Tumina mah bahaya ya. Aduh, aing ah. Jamilah euy. Kabayang wae kamari euy, aduh aing ah. Sayangna ieu aing ah, amangna ieu. Si Tumin. Mun ngadadak galak aing boga alo geulis mah aing ampun anya si Tumin. Heuh, deuh. Aya euy nya. Wah, aya euy. Aduh, aing aya si Tumina deui aing. Buset make baju hideung euy. Wah. Nah, aya euy di imah euy aing. Aing nyampeurlan ka si Kanil ah.
Yang tadi antar kasih kanil ah. Ampun aya di imah ah. Budak teh nyeun kopi teh ku lila teuing, ampun aya. Ieu karuhun mun dising garam di jero beuteung aya ngopi. Mila, buburu atuh, ya mah. Bila nyeun kopi teh aing mah, sugan digorog jeung kopi-kopina sia mah meuni. Yang gula nah heula. Ini gula anta eutik. Tuh kudu make gula. Ya tuh pada dulu aing oge da sarua wae manis. Anu meuni. Wosat teh ieu kopi ku sedap-sedap. Teh atuh jeung sia. Modar tuh kan amang teh. Mudah-mudahan sia ka amang. Ampun aya. Padahal ieu ku sedap saja jeung sia. Bisaan tuh da. Ya sedep lah, pun kucekan ke perasaan. Adau, boleh. Siapa ku bisaan sih biasa make perasaan. Ulah make cinta doang ka amang ieu mah lain ka batur ieu. Kata heula, aduh aya, bener kan lah pake nyokot samping juga make samping. Kursi cara ka dieu doang. Urang kali itu narapi ah. Heeh tuh. Pantes nyalo sebagai ngukus karar itu. Para kalpuri kieu lainnya. Aduh. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye. Tulungan aja. Nah, kalau bok cangklong udah ada Di mana sih ya? Poting-poting dia. Kok pada na ditulung aja. aya perlu, itu perlu main rek naon sih kasih ya ah. Yang aing. Lawas di lawas, Ji. Sia ka mana wae gara kapanggih. Asa beuki kasep wae sih, Ji. Ah, semusok bisa wae min ah. Mana ini bae emang kasep awat ngora. Beda akar buntu doang jalan radi eta. Ya, aing aya perlu batur ge. Aing ngajual itu nu saroro geus dah. Gade-gade heula atuh aing umroh kali 5 kali nah. Nah. Bakal benang dewa deh, Ji. Lu di mana udah dijual? Dulu tuh Bang, di mana eta gade we kajina atuh aing keur lepas pisan. Aing naik umroh dah, aing teu umroh pangkat atuh yang mangkat teh aing geus 5 kali ge. Sat udah dianggarkeun kana wae Haji mah. Tumben aya ngeukeun ka aing. Pan aing mun si Sakim udah kalah ka luar negeri wae ka ditu jauh aing duduk ketika sia. Ngan kontan aing duit aya na butuh. Jangan bisa bertanya hal aing ayeuna mah sia mau borok kontan dihutangi ku aing jadi ayeuna mah, Ji. Dongeng sama diutang mah nya tuh layang ah. Buset teh duit kiriman ti bosar kem kuat muruluk. Kuat teu eureun-eureun nah keun di pararinu teu ku duit. Duit udah muruluk udah kos budug. Sia mah teu nyahoan. Bara hektar. Itu loba ieu aing teh bang nyakeun ongkos doang itu di bang salorok doang paling ge bara 1000 meter palingan. Ya, kedengar lah tuh orang paling ngopi nya. Ngopi mah. Aduh, aing semak kieu kieu tuh. Kopi naon ke udah buat numpuk. Tah saya pemilihan ke yang nu mana teh nu kosong aya eta. Buset aing coba Aing bedah we kasih ada warugan nama jelema sia teh gitu-gitu oke. Karunya aing teh tega. tuh aing jelema burung sebetulnya sa aing keur bener sok diajak pasea wae. Heuh atuh sing sabar heula anu sok main borong masa itu. Mila. Yeun kopi hiji deui jeung Haji ya. Sa Hat cuma usaha sa alo aing di kota. nu galo. Bukan lah. Si sangar milah-milah gitu. Jamilah. Korekna. Nah, buset semua tiba mau pangenjotna doang tuh da aing mah. Aing eueuh batur tadi. Mau tuh da tiba mawa pangenjotna doang tuh da aing mah. Besok na eta tah. Bener. Tah ngopi, Ji. Jadi nanaon jadi mata teh. Ji. Kopea eta era. Sah itu nih. Batur anu aing. Di kota. Anak adik. Boga alo. Ya, emang gitu. Jarang. Ya mah. Kos Tinggal dianggarkeun sama geuningan. kos cai. Ih, sumur. Ini malah kopina tah. Set ya kopi. Sedapnya jinya. Pahit. Ih, lo pahit. Masih aing Buset aing kopi aing meni kuat. Ya mah teh nyahoan. kalau sih kopi pahit ini geus kabita. Sudah dilatih dah lu ngomong teh. Urang nyaho ge ayeuna. Hayun, nengen duit mah paling kasih bos duit aing itu dak bayar mah di ieu Ngeri kasih ge nu geuning mah
jadi duit lah. Ya tuh kopi biarkan mah. Pahit burung aing mah. Kalau kulis minum kopi pahit aing. Mohon ngagulan paling ya teh nyawa neundeuna nya. Manusia habis teh. Mun aing emang nanggeun apaan? Ya, kalau baik. Ayo. Ayo. Ayo tuh mending. Ayo di mana? Aing mah udah Aing bubur kan minggu isukan aing mangkat. Aduh, ini bangunnya kalau kayak saya mah suka marah-marah si turun ini. Ah, mau Ini kayaknya anak ini kayak kopi nih. ah, Terus dia itu kan tuh. kebetulannya kopi ya. Kopi euy. Bawa si Jamila lihat mangkat sugan. Yang juga ngilu jeung amangna. Aduh, kayaknya. Buah! Kunaon? Pahit. Coba eta. Ayo, amis ieu mah. Amis. Heeh. Eta naon ting kerekes wae. Apa beuritnya? Tempo pusing beurit. Iya, ada tamu yuk. Heeh. Iya mah yuk. Gini kayak tamu. Itu teh beurit ting kerekes wae. Sugan teh. Oh di imah. Aya Diuk nah, diuk. Kena kita. di marana. Ngaronda ka dieu nyanyiannya. Heeh. Ngaronda beusin. Ronda keur keliling meureun. Keliling tadi orang ngelilingan iya. Ngilingan ieu mah. Ngelilingan imah tadi aman. Tadi sugan teh eueuh di imah meni reuas nya nih. Heeh. Aya mila di jero sorangan. Di Amang aya we di imah Amang. Eueuh tadi mah mangkat teuing jeung sajeng haji apa jeung saha tadi nyampeur ka dieu. Ayo. Arueuhnya. Arueuh saha? Oh, maksudnya Amang itu. Tadi eueuh. berarti tadi wah haji tadi yang mah. Buset bener aing mah. Emang tadi keur si eta wajib aya di imah lu tadi. Tadi mah aya nggak jauh dedek mangkat mainnya teh. Mangkat. Oh, udah kita yang Mang Imron. Tapi tos heula eueuh maktumin. Heeh. Oh, Amang eueuh Eueuh tadi marangkat. marangkat. Heeh. Negeri lah moal cenah. Duka tuh. Cicing nah ulah aing bararake atuh. Cihulan. Oh, eueuh. Eueuh. Amannya. Aman. Tadi mana bawaan? Tah. Dia mau betul. Raraplok aku. Tablok tuh tepung. Iya, aku tamplok kan gedok bulan Cuma tadi sudah kanan di jalan ya. Hah? Mau lihat ya? Ini mau jatuh di sini. Gila, Yang diam. kebiasaan tuh. Lo cak eutik kok. Iya, tadi meser iya nya, Heeh. yang meser iya, kerupuk yang Yang sebelah sikur. Lah sikur. siap benar tuh tadi Moli. Bener sebelah rasa cikur. Naon sih ya? Ini segala rupa. Siapa tuh ndak? Itu sebelah ceker ngalah sebelah cikur siapa? Oh, asukan teh sebelah rasa cikur. Aduh, aing iya coba dijak ke rumah Hungki panan. Gimana? Tapi sih yang mesti ketap-ketapnya. Ini menyaranan kan. Iya. Kerupuk yang sebelah cikur. Tah. Tah, yang sebelah cikur ngeunah. Tah. Caker mila. Caker mila, tapi untung diberekeun ka Mang Tumin nya. Caker mila doang. Keundeun lan tundeun. Nuhun atuh nya. Heeh. Bager sih ya Randy jeung Aldo. Nuhun atuh nya.
Remi Aldo bager. Anak, ya sangat. Gak oke. Wah, banyak banget. Jadi kan bikin balik manten mantumin. Bikin balik manten mantumin. Ayo, dibalik eta topik kilapna. Dibalik. Bukan ini cicing tuh. Mantumin guys. Lila can ama mangkatnya. Di tadi Di tadi nya nggak amanahnya. luka jeung salah tadi jeung wahaji apa saha. Haji mah bukan urusannya. Itu mana tuh? Kan. Hah? Tugan. Mana kita tak? Mana? Kita juga tak. Tadi jalan saya Pak, itu kan. Oh, Mbak Lila kira-kiranya. Luka tuh. Tiga nama lila. Ayo nata malam minggu punya. Remi mah ke bagian ronda malam minggu teh. Oh, Aronda. Ronda. Alau Mang Imron nyabak. Cina tuh. Nyabak. Dengit. Aing cicing mana tuh? Cuma karek natal ieu doang. Cicing aya pangantur mah. Diukna kumaha we atuh cicing. Cicing pangantur mah eta. Jamilah nah ieu nek Lila keneh meureunnya. Lila nungguan di teng ku bapak. Oh. Kamu bapakna di mana ayeuna? Aya di kota. Di kota. Nya. Oh. Waduh, kalau aing digulung cara sih gana itu. Ilullah, piaraan haji deh wae teh salahan pisan. Uset teh ngeunaan. Ulah kitu ieu kacekek. Tumin. Hah? Mumpung Mang Tumin. Heeh. Urang heurean terus. Heeh. Yang serangan aya Mang Tumin. Dia bari tengah tonggo kadi itu tuh beusi Mang Tumin ke aya balik. Heeh. Aing bejaan. Heeh. Ya. Heeh. Aing bejaan soalnya aing kadang deketan je. Heeh. Heeh. Nah ieu kudu rada lila nya. Ya. Nya. Rada lila. Tenggoan Mang Tumin. Iya di tenggoan tuh. Ayo teh, jadi pangantur mah cara bener tenggoan awas ya Heeh. Mang Tumin. Kamu kacau diantar deui ka sumurnya. Ini dianterin soal. Aja malah. Atunya mending ka pangantur mah cicing. Aduh. Aya. Naon cicing anak itu eta teh. Aya. Nyananya engke lamun kacai diantar deui suka namun nyeusehan ya. Aya. Nah, ikan ya tuh kumpul. Ya mah ibu dia. Halus tuh ya. Bodas tuh. Ah. Buset. Nih. Di sini lah loba buluan geuning. Alau. Nya Bulu. buset geuning ieu. Kedengeran? Gimana kos? Gagang pacul. Heeh, geuningan. Waduh nih. Alau. Mang Tumin. Hah? Tiarap nih, tiarap nih, lawan. Tiarap.